Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 7 halaman 7. Wal maqalatul khamisatu ari maqalah nu kalima wal isruna sareng 20 eta kila diucapkeun. Cek gosip kieu. Al mukiru naon al mukiru lapad al mukiru. Ali jalma anu ngaku bitaksiri kana lalaworana diri aya bil ajji kana apesna diri ani taati jauh tina taat. Jadi ngaku na urang teh duh Gusti abdi teh lalawora bae dina ibadah teh. Abadan salawasna eta mahmudun dipuji. Jadi dipuji jalma anu lalawora ngakukeun dirina lalawora dina ibadah, lemahna dina ibadah eta teh tanya terpuji kitu jalma teh alus eta teh. Wal iqraru sareng ari ngaku bitaksiri kana lalawora eta alamatul qabuli, cirina ditarima ibadah. Li'annahu karena sanyana itu kalakuan jeung tingkah mukiru bitaksir ya. Ta eta teh isyarah ila adamil ujbi kana teu ayana ujub wal kibri sareng takabur. Lamun jalma aya ngaku kana ibadahna teh sok asal lawora bae tuluy ngaku naon urang teh asa kumaha ibadah teh ye teh we sampurna eta teh ciri ibadahna ditarima sabab dina dirina eueuh ujub jeung takabur seolah-olah ngarasa goreng we dirina teh. Tah eta kudu dipimilik urang euy. Kudu dipimilik urang teh eta cirina teh. Wal maqalatu sadisatu ari maqalah kagenep wal isruna jeung 20 kila eta diucapkeun kupronun nikmati ari kupur nikmat eta lu'mun dicelanya. Ai adamu syukri tegasna mah henteu ayana syukur li nikmati kana nikmat eta dalilun jadi dalil ala dana ati nafsi kana rendahna diri. Wa suhbatul ahmaqi sareng ari ngareujeungan jalma anu kumprung akalna wa huwa ari tu ahmaq eta wadi usai. Eta wadiun anu nyimpen asai akan hiji perkara pi goiri mahali dina salian di tempatna itu dolim teh mal ilmi sarta nyaho bikobhi kana gorengna itu Jadi kieu jalma anu kupur nikmat jeung jelas eta jalma teh ngarendahkeun dirina dina hati cilaka we. Goreng tanya dicela nu kitu jalma teh. Dicela nu kitu teh. Tercela jalma tercela. Da sareng ari ngabaturana jalma anu kurang eucreug. Ieu nana akalna si ahmaknya tegasna mah anu nyimpen kana hiji perkara tapi lain dina tempatna. Sarta eta nyaho kana gorengna eta Tuh, jadi boga ilmu tapi bahkan kalah nabrak kana ilmuna. Dina harti boro-boro ngamampaatkeun ilmuna cacak ayeuna geus nyaho eta haram ge dilabrak bae tah eta. Eta teh nu kitu teh eta su'mun, goreng nu kitu teh jalma goreng nu kitu teh. Nasi ngeunah goreng, nasi goreng. Jalma mah jalma goreng teu ngeunah. Aya goiru mubarokin. Tegasna mah teu dibarokan ya Allah ya Rabbana lumiheun dalik. Goiru mubarokin. Kama ruwiya seperti ngariwayatkeun sa Tabrani Imam Tabrani kana itu mah an Basyirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala ngadau isrim kudu megatkeun anjeun teh al ahmaq ka anu kumprung dikasih hamjati waroi isrim berarti ai ikto megatkeun anjeun teh wudahu merenya kana mika cintana kasih ahmak wal makna nama eta latu sohibu ulah sok maturan maneh teh euy kasih ahmak liqobi halatihi karena goreng tingkahna si ahmak wa ali anna toba karena saanyana watak eta sarokotun bangsat ari watak teh bangsat ulah ngadeukeutan jalma nu ahmak sabab eta watakna teh bangsat wa qad yasriku sareng terkadang maling naon tobuka watak anjeun minhu ti si ahmak engke seolah-olah watak urang teh kacolong si ahmak akhirna urang teu beda jeung si ahmak gitu. Lah meureun teu beda meureun cicing jeung tukang tarasi saeutik bae mah bau tarasi urang teh tah kitu. Warawa ngariwatkeun sa Turmudi an Ibnu Umar wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Nabi khoslatani ari dua perkara eta man
tegasna jalma kana tanu bukti itu hoslatani pihidi eta tetep di istri iman kataba maka nuliskeun hukas iman salagus Allah syakiron eta jalma nu syukuran sobiron tur anu sobar pamancing saja malam takuna anu teu kabuktosan itu hoslatani pihidi si iman lam yaktub maka moal nuliskeun hukas iman salagus ti Allah syakiron kana anu syukuran wala sobiron sareng teu anu sobar man tegas nama jalma nadoro anu ningali si iman pidinihi dina agama na si iman ilaman ka jalma huwa ari itu iman eta paukohu tetep dina saluhureuna si iman paktada maka turut si iman bihi ka itu iman wa nadoro nah jadi kieu dua perkara nu kabuktosan mun teh mah eta si jalma ngabogaan dua perkara eta maka dihareupeun dipayuneun Allah eta jalma teh termasuk syakir sobir jalma nu syukuran jeung sobar tapi lamun dua eta perkara teu ngabogaan si iman urang teu ngabogaan maka moal ditulis ku Allah teh urang teh termasuk jalma syukuran jeung jalma nu sobar nu kahiji jalma anu sok ningali dina urusan agama ka jalma nu saluhureunana tuluy eta jalma teh turut ka eta jalma urang ningali ka batur ka guru tanya guru teh luar biasa dina urusan agama akhirna urang turut ka guru tanya maka eta teh jalma nu syakir sobir wanadoro sareng ningali si iman pi dunyahu dina dunyana si iman ilaman ka jalma huwa ari itu si iman eta dunahu sahandapeun si iman pahamida maka muji si iman Allah ka Gusti Allah alama kana perkara padola nu geus ngaluwihkeun Allah ku ka si iman bi kana itu mak alaihi ka si iman kataba maka nuliskeun hu ka itu si iman sa'allah Gusti Allah syakirun sobiron nu kaduana jalma nu ningali dina urusan dunia si iman teh kan sahandapeunna urang mah geusna motor batur maleumpang kene alhamdulillah tuluy muji kana naon perkara Allah nu geus maparinan motor batur mah dana sapeda maka Allah bakal nuliskeun ka eta jalma teh jalma nu syukuran tur anu sobar kitu tah euy urang teh kana dunia intina kana pi akhirateun mah urang teh kudu nempuhna kana salureun batur geus katalar alfiah 500 urang kara 200 semangat nanyakeun kumaha carana kana urusan dunia mah nempona ka sanapeun batur mah euy masih kene leumpang urang mah na motor tah eta euy cirina jalma bagja kitu teh sakiron sobirun waman sing sajalma nadoro nu ningali si iman pidinihi dina agama na si iman ilaman ka jalma huwa ari tu iman eta dunahu sahandapeun si iman wana doro sareng ningali si iman pi dunyahu dina dunyana si iman ilaman ka jalma huwa ari tu si iman eta paukohu saluhureun si iman pa asipa maka naon eta teh euy maka pa asipa maka ngarasa nyesel itu si iman teh alama kana perkara pata anu porot itu mahu kasih iman lam yaktub maka moal nuliskeun kasih iman sala Gusti Allah syakiron wala sobiron jadi jalma anu ningali dina urusan agama kasahanapeun urang mah geus bisa salat berjamaah situ mah tu can bisaun salat berjamaah tidak bae ka masjid urang geus kitu tah nya nempokeun bae urang mah leuheung daek berjamaah oge batur mah komo tara leuheung we urang mah tah teh jalma kitu atau nempo ka saluhureun dina urusan duniana duh batur geus boga mobil urang na motor kene Gusti atuh euy lah ini hayang teh aing boga mobil kitu pasi patuluy teh ngarasa nyesel kana perkara anu henteu boga alama patahu teh kuduna mah urang ieu geus boga mobil dan batur kalau boga kumaha teh duh urang kalah gagal anu loba menyem-menyem kitu kieu ngarasa hanyakal sapertikeun kitu maka eta jalma moal ditulis ku Allah teh termasuk jalma nu syukuran anu sobar intaha beres ieu kaul hadis hada ari ieu eta al hadis adal hadisu ari ieu hadis eta jama ngumpulkeun li jami anwa'il khairi ngumpulkeun ieu hadis teh kana sakabehna pirang-pirang macam-macam kaalusan ya Allah mudah-mudahan be urang mah Gusti dilebetkeun ku Allah teh jalma-jalma anu syukuran tur anu sobar wal maqalatu sabi'atu wal isruna maqalah nu ka-27 qala ngadau sa syair min bahril kamil al majajawi
bahar kamilnya yaman bidunyahu istagola he jalma bidunyahu kalawan dunyana si iman istagola katungkul si iman kod goro nyata geus nipu ka itu si iman naon tulul amali panjangna cita-cita. Ya Allah. Awalam yazal atawan teu eureun-eureun si iman pi goplatin dina poho. Hatta dana sehingga deket minuti si iman naon al ajalu ajal. Geus deket al mautu ari maut eta yati datang maut bagtatan kalawan sakaligus. Wal kubru sareng ari kubur eta sundukul amalni petina amal. Isbir kudu sobar anjeun ala ahwaliha kana pakewuhna engke dunya la maut tanu teu aya maut eta maujud illa bil ajali angin kalawan ajal. Jadi maut mah datang dina usumna nya. Warawang riwayatkeun sa Adailimi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh nabi tarku dunya ari ninggalkeun dunya eta amuru leuwih pait minas sobri tinimang batrawali meureun ieu nya aya. Tinimang sobri teh nya eta Bratawali tuh bener Borotowolo tinimang Bratawalinya asobri teh mina sobri teh wasadu jeung leuwih banget minal hat masuyupi tina nyabetkeun pedang. Eta ninggalkeun dunya nya leuwih pait tinimang sobar jeung leuwih banget tina sayatan pedang nya tina nyabetna pedang. Leung keneh dikadek mun teh di pangaina tinggalkeun kesenangan dunia teh memang luar biasa. Lamun jalma nu pikiranna geus kana dunia fisabilillah dina perang Allah. Oh jadi leuwih-leuwih banget teh maksudna alus keneh ninggalkeun dunia tinimbang ayeuna nyabetkeun pedang di jalan Allah. Jadi bakat ku hese-hesena teh nya ninggalkeun dunia teh. Walayatruku sareng teu pati-pati ninggalkeun hakana itu dunia saadun hiji jalma illa atohu anging maparinahu ka itu jalma sa'alo Gusti Allah mislama kana perumpana perkara yukti nu maparinan Allah asuhada'a ka jalma-jalma nu syahid. Ya Allah. Jadi jalma nu ninggalkeun dunia teh kitu. Leuwih berat tinimbang ayeuna mesatkeun pedang di jalan Allah teh sabab engke jalma nu ninggalkeun dunia maka eta jalma bakal dipaparinan ku Allah teh anugrah seperti keun dipaparinkeun anugrahna jalma nu maut syahid. Ya Allah ya Rabbana bageurana Allah ya. Ya ayeuna urang kudu perang maka Palestina ya Allah doakeun nya wargi urang di Palestina. Watarku sareng ari ninggalkeunana dunia eta qillatul akli saeutikna barang dahar wasibai sareng seueuh beuteung wa bugdu sanai sareng bencina kana pangalem minan nasi tina manusia. Urang mah dahar terus beuteung seueuh di alam sok hayang. Ya Allah mudah-mudahan diraksa ya Allah. Painahu makasanya nasi kalakuan jeung tingkah eta man jalma ahaba nu mika cinta si iman teh asana kana pangalem minan nasi tina manusia ahaba maka mika cinta eta jalma teh adunya kana dunia. Wa naimiha murag-murag. Wa naimiha sareng nikmat-nikmatna itu dunia. Wa mancing sajalma saro anu ngabungahkeun si iman, huka si iman sa naimu. Naon an-naimu kanikmatan. Kulun naimi tegasna mah tiap-tiap kanikmatan. Palyada maka kudu ninggalkeun si iman teh adunya kana dunia wasana jeung kana pangalem minana ti manusia. Saha jalma anu ngabungahkeun ka eta jalma teh kanikmatan. Kulun naimi tegasna mah sakabehna kanikmatan gitu nya. Dina pelba ieu. Lain kitu maksudna mah euy. Maksudna mah begindang ya. Saha jalma anu ngabungahkeun ta ka jalma teh kanikmatan anu hakiki tegasna setiap kanikmatan nu hakiki intina mah saha jalma nu hayang memperoleh kana kenikmatan hakiki maka kudu ninggalkeun kana dunia jeung pangalem manusia kitu tah. Maksudna mah kitu tah. Warawang riwayatkeun sa Ibnu Majah annahu sanya Nabi qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing sajalma kanat nu kabukdosan naon niatuhu niatna si iman eta al akhiratu akhirat al akhirata akhirat
Jamaah mangka ngumpulkeun saha Allah Gusti Allah samlahu kana tujuanna si iman. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah ginahu kana kabeungharana si iman pikol bihi dina hatina si iman. Wa atat sareng datang ka si iman naon adunya dunya rogimatan barina anu tunduk. Tunduk hinanya rogimatan teh. Waman sing sajalma kanat nu kabuklosan naon niatuhu niatna itu si iman adunya eta dunya paroko maka ngaburencaikeun salo Gusti Allah misah-misah alai ka si iman amrohu kana urusana si iman wa ja'ala sareng ngajadikeun si iman pakrohu kana pakirna si iman baina ainai dina antara dua panonna si iman walam yati sareng teu datang ka si iman mina dunya tina dunya ilama angin perkara kutiba nu dituliskeun itu malau ka si iman. Jadi intina kieu jalma anu niatna keur pikeun akhirat maka ku Allah bakal ngumpulkeun Allah teh kana tujuanana si jalma teh dikumpulkeun akhirnya digampangkeun nepi kana tujuanana jalma anu jeung ngajadikeun kabeungharan dina hatena si iman seolah-olah teu butuhna naon nu butuh teh Allah kitu teh nya eta kabeungharan nu hakiki teh eta dari non kabeungharan nu sabenerna mah urang mensyukuri nu aya bisa ngagunakeun anu aya ku rasa syukur teu butuhkan nu eueuh tah eta teh disebutna beunghar. Bahkan ngadatang ka si iman dunya rogimatan datangna secara hina. Jadi seolah-olah eta jalma teh henteu butuh kana dunya tapi da dunya ngadatangan ka eta jalma. Kitu akhirna tah teu nyaah kana dunya daek we sodako kitu tah. Tapi lamun ayeuna jalma niatna kana dunya maka dipisah-pisah ku Allah teh beut kaditu kadi urusanna akhirna ngajadikeun tah pakirna ka eta jalma dina payuneun panonna teh seolah-olah jalma engko beunghar ieu teh euy loba sagala rupa da tujuanna dunya nu akhirna ngarasa kurang di hareupeunna padahal sagala aya tapi ngarasa kurang dapeda teu syukuran teh jeung niatna eta kana dunya moal datang dunia teh terkecuali nu dipastikeun we ka eta jalma teh eueuh min haitsu la yahtasib rezekina teh ta eta euy ya mudah-mudahan urang sadayana diraksa Allah sehingga urang sadayana tiasa fokus ka akhirat ngagunakeun naon rupa fasilitas ti Allah dina urusan dunia sangkan nepikeun urang ka akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab. Ngopi, hayu kita ngopi.